in a world where you feel cold, you gotta stay gold, oh baby, yeah. 미와 쿠타키 나 moonlight 고요인 먼의 물라나이 특히 아카리요 다요리니 kimiの 모토의 hide and seek 코코로에 토시노비 콘데 kimiの 맛이 같이 가서 끊어 쌓일지の 마니까 자가를 보시란 나이나 소노 히토미와 다이아 도우나 호세키 요리 more beautiful 나 운동무 너도 라텍스 마호도 kimi 가라면 나스나 너무 토끼 너 하리사에 오고 기요 토메루요 let it glow Stay gold 내 눈앞에 들어 Stay gold 새것이 핫들이여 Stay gold gold 김님이 흐르다 그때 Stay gold 김이 너 집에 태니 Stay gold Bubuy bulan sangrai bintang panon pue di sasate unggah bulan abdi tiang unggah pue oke hade situ ciburu lautna ese di panci nyeredet hate ningali ngeplak caina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang peserta didik sadayana wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Satu acan kana pedaran peserta didik tadi atos ningali cuplikan lagu. Nah, dina tayangan tadi aya 2 lagu. Lagu nu kahiji nyaeta lagu BTS ti Korea. Pasti tos teu aneh deui kan? Sedangkan nu kaduana lagu dina bahasa Sunda. Kumaha resep nu mana? Resep lagu BTS, K-pop, atanapi lagu dina bahasa Sunda. Sanajan hidup resep K-pop atanapi lagu-lagu barat, kade ulah hilap oge kana kawi Sunda atanapi lagu daerah nu sanesna. Kukituna danget ayeuna ibu bade meda rumpaka kawih. Satu acan dilajengkeun kana materi, urang pedar heula kompetensi dasar sareng tujuan pembelajaranana. Kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari rumpaka kawih. 4.1 mengomunikasikan rumpaka kawih. Sedangkan tujuan pembelajarannya, setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi struktur, teks, unsur kebahasaan rumpaka kawih, serta dapat mengomunikasikannya. Shining through the city with a little fucking soul. Gonna light it up like dynamite. This is watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. Come on, light it up like dynamite.
dosan sederhana mojang tiang. Oh yeah, come on. Hey, hey, hey. Angkat ngagandean, bangun saya karingan, nganggesin yang dilamban, mojang piangan. Umat imut lucu, surat seri nyari, larak pilih kepak, mojang piangan. Dirapsukan kabayan ngambihan cahayana bang dosan sederhana mojang tiang. Naon ari rumpaka kawih teh? Rumpaka teh nyaeta puisi nu sok dilagukeun, boh dikawihkeun, boh ditembangkeun. Kawih nyaeta rakitan basa sabangsa dangding nu teu make patokan pupuh. Kawih sok disebut oge sekar tandak. Nyaeta rumpaka anu kauger ku embat atawa tempo tur dilengkepan ku aturan titilaras. Kawih beda jeung pupuh. Kawih mah teu kauger ku rupa-rupa aturan atawa patokan kawas dina pupuh. Kawih jeung tembang sarua miboga unsur musik jeung rumpaka. Ngan ari tembang mah teu kauger ku aturan wirahma, ketukan, jeung wiletan, tur make patokan pupuh. Kawih sok dihaleuangkeun ku juru sekar atawa juru kawih. Nu ngareka ungkara basa dina kawih disebut juru rumpaka. Sedengkeun jalma nu ngarang atawa nyiptakeun melodi kawih disebut juru sangi. Unsur-unsur nu ngawangun dina kawih nyaeta a. Tema, hal pokok atawa galeuh anu ngajiwaan eusi rumpaka kawih. B. Nada, sikep nu nulis rumpaka kawih nu karasa ku anu ngaregepkeun atawa nu maca. Upamana sedih, nalangsa, handap asor, adigung, jeung sajabana. C. Rasa, ngagambarkeun sikep nu ngawih kana pokok pasoalan anu aya dina rumpaka kawih. Terakhir, D. Amanat, atawa pasoalan anu hayang ditepikeun ku nu ngawih atawa nu ngarangna. Ditilik tina eusina, kawih bisa digolongkeun jadi 5 bagian. Nu kahiji nyaeta kawih perjuangan. Eusina pikeun ngagedurkeun sumanget para pajuang dina nyanghareupan musuh. Contona Karatagan Pahlawan 17 Agustus 1845, Angkatan Perang, Baju Hejo, jeung sajabana. B. Kawih pupujian. Eusina muji ka Allah, nembongkeun keagungan Allah, doa, sholawat ka Nabi Muhammad jeung sajabana. Contona sholawat Nabi, lebaran, doa, jeung rea-rea deui. C. Kawih silih asih. Eusina nembrakeun rasa kaasih. Contona anjeun, kalangkang, situ patenggang, talaga remis, jeung rea-rea deui. D. Kawih atikan. Eusina mere atikan sangkan tetep aya dina bebeneran persatuan jeung kesatuan. Contona sabilulungan jeung rak gantang. E. Nu terakhir, kawih nu eusina ngagambarkeun kaendahan alam. Contona Bandung. Nah, saatos peserta didik ngaregepkeun materi anu
tadi tos didugikeun ku ibu, ayeuna ibu gaduh pancen. Nu kahiji naon sih anu dimaksud kawih? Nu kaduana nu ngawangun unsur-unsur dina kawih nyaeta. Katilu, sebutkeun 5 judul kawih. Nah, mangga tiasa dikerjakeun langsung di kolom komentar. Hatur nuhun kana perhatosanana. Materi kawih dicekapkeun dugi ka dieu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.